Ngukir jamang wayang golek Bima, tah jamang wayang golek Bima ieu teh nuju diukir, tah kitu baraya ieu poho kuring oge ieu acan opening baraya geuningan, tah kitu sampurasun baraya saung wayang daraut di mana wae ayana, tah ieu ayeuna kuring nuju ngagarap atanapi ngaropea ieu, jamang wayang golek Bima tah identik ieu teh, dina jamang wayang golek Bima teh geuningan aya buah dina ieu anu ngandung siloka, anu ngandung, filosofi pikeun karakter wayang golek Bima teh. Tah manawi baraya kitu uning ieu teh buah naon anu osok aya dina jamang mahkuta ieu wayang golek Bima tah kuluna mah nyaeta meureunan upami di luarna cupatna 5 tah di jerona oge pasti 5 tah sareng di luarna teh kulitna teh hideung upami di jerona eusina teh bodas nyacas kalayan amis baraya. Tah menawi eta teh buah naon anu identik sareng Bima teh tah kitu baraya tah meureunan, upami, pecinta wayang golek mah anu sok nitenan wae pertunjukan atanapi pagelaran wayang golek tangtos teu bireuk deui kitu tah. Kalayan dina antingna oge sami aya namina kitu, anting-anting naon anu dina, naon dina ornamen atanapi komponen mahkuta dina mahkuta Bima teh kitu. Tah eta teh ngandung siloka wungkul baraya dina Bima mah tah manawi uninga kitu tah urang sharing-sharing we urang, naon berbagi wawasan kanu teu acan uninga kitu kan nya, nambih-nambih pengetahuan gitu meureunan baraya wangsul deui we ayeuna mah urang kana pangukiranana tah ieu teh meureunan baraya meuriogikeun skill anu, di atas rata-rata nya gitu. Idealna gitu sanaos kuring mah bari lelengkah halu oge acan dina seni ukir teh dina seni kriya wayang khususna gitu. Nanging da meureunan urang ari diajar mah terus-terusan bari urang alewoh gitulah mineng tatanya, insyaallah pastina oge bisa kitu tah baraya da anu bodo mah kedah alewoh panginten nya. Ulah ayeuna urang sombong, ulah, rasa aing karek karek gaduh pangabisa sakedik oge kitu tah. Da meureunan, upami urang naon disebatna, silokana atanapi, filosofina nya upami urang bade nyandak cai gitu upami wadahna aya eusian mah kitu tangtosna oge moal asup daleber teh tapi lamun urang nyandak wadahna wadah kosong insyaallah bakal kaeusian eta ember teh atanapi, baskom gitulah. Tapi ieu lain, perkara baskom atanapi ember tapi muatan anu aya dina diri urang gitu upami urang geus ngarasa nepi, geus ngarasa bisa anu hartina muatan dina diri urang eta teh janten lepaskeun heula muatan teh janten urang, singkahkeun heula rasa geus nepi rasa aing uyah kidul teh gitu tah ngarah naon ngarah ilmu babari asup ngarah ilmu nambahan deui gitu intina mah ulah ambek we disebut bodo gitu tah baraya mun hayang pinter ulah embung disebut bodo gitu cenah saur sepuh kapungkur mah baraya da leres emangna oge gitu. Tah wangsul deui we ayeuna mah meureunan ayeuna teu karaos ieu teh urang nuju ngagarap luk pakuna we ieu teh dina sela-sela buah anu naon disebatna anu janten, maskot dina ieu, jamang mahkuta Bima tah. Urang damel ayeuna luk pakuna baraya teras wae urang rautan urang ukir tah. Oge ieu teh perkakasna nya mun tiasa mah urang kedah sae kedah tiasa ngarawat na nyalira panginten da meureunan, naon deui atuh da modalna ari pangrajin tanapi, seorang seniman kriya mah da parabot anu kedah dijaga, parabot anu kedah diropea, anu kedah, tiasa urang ngurusna. Da ieu meureunan sareatna
anu masihan urang, income gitulah, ngadatangkeun income sajabanding ti ilmu pangaweruhna meureunan didukung oge ku peralatan atau napi parabot tah kitu meureunan barayanya. Mudah-mudahan kahartos meureunan kuring kita tadi ngacebrek teh kitu nya. Mudah-mudahan atuh janten pangeling-eling urang teh kitu. Nah wangsul deui we meureun ieu urang ayeuna ngadamel, ngaarsiran ieu Luk Pakuna baraya. Supados langkung hirup ukiran-ukirana teh baraya komo bari di jeroan tah meureunan. Ayeuna urang tos nepi tah kieu ieu teh buahna baraya, pastina oge apal lah gitulah, apal pastina oge ieu teh buah naon anu sok identik jeung wayang golek Bima kitu. Da ngandung filosofi anu luar biasa ieu teh upami diteuleuman mah kitu. Tah baraya meureunan urang pungkas heula dugi ka dieu ieu teh, margi meureunan ieu teh memorina pinuh kin urang lajeng deui kana proses anu salajengna. Pokona pantau terus ieu dugi ka Rengse, cag.